Mitra budaya Sunda pandingan sadayana sakumaha anu dipedar kamari barang ngadenge beja yen ambu suri ninggal kulantaran kaduruk asura satuluna kapiuhan. Tapi barang sadar si horeng kapiuhan teh kulantaran maena awal kudu ngaluarkeun waragad biaya jang tahlilanana. Atuh ngadenge kitu jalma-jalma ngarasa kagugu ting balalieur hayang seuri. Kerkayaan kitu mocunghul nyeruk mini memalihan panona gular-gilar nempuan kaayaan tempat eta. Gilar-gilar panon nyeruk mini memalihan gular-gilar nempuan kaayaan Imbah Basura anu geus leudis kaduruk ku api. Tas aya naon di dieu? Kunaon eta Imbah Basura siga kulut kabeulem kitu? Cek gerentas nyeruk mini. Tuluy nyeruk mini gular-gilar deui nempo ka jalma-jalma anu keur ngariung ngulilingan Basura. Nyeruk mini memalihan heran. Ari eta jalma keur naraha ngariung kitu? Ah, ku aing digawean sia. Cek gerentasna deui. Nyeruk mini tuluy ngangkat curugna diarahkeun ka palebah hiji dahan garing anu ngagoler deukeut jalma-jalma anu keur ngariung. Tapi ujug-ujug leungeunna ditarik deui. Salah gede lamun aing ngaganggu maranehanna. Pan aing teh boga niat rek ngeureumman kahirupan manusia. Aing teh meunang ngaganggu maranehanna. Mendingan aing ngawaskeun supaya nyaho naon anu keur dilakukeun ku maranehanna. Cek kerentasna deui. Satuluna nyeruk mini memalihan ngagidekeun awakna les wujudna robah jadi oray sanca. Logodor atau oray jelmaan nyeruk mini memalihan ngalogodor les nyumput dina hiji rungkun. Pak RT, tua kampung, Basura, Mang Wardi, Aki Jumat, jeung nu sejenna masih keneh ngariung ngalemu Basura. Ayeuna sadaya tos kajadian, Bah. Saterasna kumaha rencana Abah? Da moal hade atuh ngagugulung bae kasusah mah. Cek Pak RT kade ngomong ka Basura. Duka atuh Pak RT, Abah teh bingung. Ayeuna Abah teh ngrek cicing di mana? Imah Abah geus beak kaduruk. Aduh, kumaha atuh Abah teh? Tembal Basura menileuleus. Tos kieu bae atuh Bah, samentawis Abah ngajrahkeunna di rompok kuring. Nya salami Abah ngadangdosan deui bumi. Kumaha pami kitu? Cek Pak RT karunyaeun ka Basura. Hatur nuhun Pak RT, tapi ulun Abah teh ngariweuh ka Pak RT. Cek Basura deui. Henteu Bah, teu kunaon kuring mah. Da geus kawajiban salaku sesama manusia silih tulung tinulungan. Ya sakalian meureun keong gigi tahlilan ambu suri teh di rompok kuring bae Bah. Cek Pak RT. Leres Bah, saena mah kitu nya engke kuring jeung nu sejenna ge ngabarantuan. Tua kampung ieu ngomong. Ulang Basura ngahulang deui. Maena bener-bener ngarasa bingung jeung awal kudu ngaluarkeun waragad jang tahlilan ambu suri teh. Tapi lamun teu tahlilan maena oge ngarasa era. Lantaran di lembur eta mah kasebut jalma pangbeungharna. Aing kumaha ieu? Keur mah geus meunang musibah kudu ngaluarkeun deui biaya jang tahlilan si ambu. Aduh, suri, nah maneh teh make payah sagala tuh. Cek gentes Basura. Nempok Basura kalah ngahulang, pok tua kampung ngomong deui. Kunaon Bah, geuning kalah ngahulang kitu? Tanya tua kampung. Atuh Basura nu keur ngalamun teh asa kagebah. Henteu patua, Abah mah teu kunaon. Ngan Abah teh izin ku patua sarengrengan. Abah ngan bisa nyusahkeun bae. Tembal Basura. Jih ari Abah. Pancek kuring ge adatna ari manusia mah Bah, kudu saling bantu, saling tulung tinulungan. Geus ulah dipikiran Bah, geus hayu ayeuna urang ka imah kuring. Cek Pak RT. Mohon atuh Pak RT, hatur nuhun. Ngan Abah teh siga narek indit heula. Abah kudu ngajual heula sawah boh kebon pikeun waragad tahlilan si ambu. Sakalian Abah oge butuh jang waragad ngabangun deui mah. Cek Basura. Nya eta mah kumaha saena cek panggil Abah. Ari soal eta mah kuring teu bisa ngabantos. Dari mana atuh kuring ge Bah? Kaayaan kuring mah batang sakieu. Cek Pak RT. Mohon sawios Pak RT, Abah rek usah bae ka tetangga lembur sugan aya nu butuheun sawah boh kebon. Nya rek dijual lah ku Abah. Cek Basura. Nya atuh ari kitu mah
ayeuna geus beurang kuring mah rek balik ke Abah. Terus ari Abah kumaha rek ka kuring ayeuna tak royong heula tanya Pak RT. Nya Abah mah rek ngaloyong heula bae Pak RT. Nya kira mun geus hasil Abah mulang naik ka imah Pak RT tembal basura. Nya ari geus puguh kieu mah kuring ge ka imah heula tuh. Cek tua kampung. Sarua kuring ge. Mang Human milu ngomong. Sarua aki ge mulang bae. Hampura jang sura, jang RT, jang tua. Aki mah teu bisa ngabantuan naon. Cek Aki Jumad. Teu sawios Aki. Ieu ge hatur nuhun pisan sim kuring sarengrengan. Tos dibantu ku Aki, hapunten mung tiasa ngarepot bae ka Aki. Sim kuring sarengrengan teu acan tiasa masih ana naon ka Aki. Cek Pak RT. Mohon Aki kuring kita can bisa ulang tarima ka Aki. Da kumaha atuh geuning kieu kayan kuringna kalah menang musibah. Cek Basura. Kajen jang Aki ge ngamaklum kemun aya naon mah bejaan bae Aki nya. Cek Aki Jumad berejung nangtung tuluy indit sajajalan Aki Jumad galecok dina hatena. Aduh aya bae make kahuruan sagala aya masih sura aing nu tadina kudu untung jadina teu jadi. Aduh nasib cek gerentos Aki Jumad bade lempang. Besok itu mah Pak RT tua kampung jeung nu sejenna terus marulang. Jalma-jalma barubar sedangkeun Basura indit rek nawarkeun sawah jeung kebon. Ari di hiji rungkun orey jeung Anyi Rukmini mamalihan masih terus ngawaskeun ka jalma-jalma. Si horeng kitu nya ari kahirupan manusia. Silih pikanya silih pikadede aing beuki hayang leuman kahirupan manusia. Malah lamun bisa mah aing hayang jadi manusia nu sabenerna. Kumaha carana nya? Cek gerentos cenewaan Nyi Rukmini mamalihan. Tuluy les wujudna ngalengit. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di lembur Cipeuteui. Kaayaan beki beurang panen poe katempong meuni moreret ngan untungna sakitu panasna teh masih kene diselingan ku angin leutik anu ngahliwir karasa matak seger. Dina kaayaan kitu Nyi Haji Aisyah katempo keur leumpang karek balik teu kebon. Rada jauh di hareup katempo loba ibu-ibu anu keur ngarayung. Hawar-hawar kadenge maranehna keur galuntrang ngarobrol. Teu sangkanya aya nenek ngabadog embe. Cek salah saurang awe anu ngaran Ciona. Nya kalah garatul ya kuring mah Ciona. Dengan geus gatul hayang nampiling. Cek awe nu hijina anu ngaran Rasma. Komo kuring atuh. Lamun teh era kujang bantar jeung Nyi Eti mah geus hayang ngarawas bae eta beungeut badogna. Cek saurang deui. Lain Ciona Nyi Sarmi eta ngomong-ngomong masalah jang bantar jeung Nyi Eti. Kunaon kitu? Kieu ari cek uing mah teu siga adi jeung lanceuk. Cek Nyi Sarma. Puguhnya uing gerek ngomong kitu eta mah da siga bobogohan bae. Cek Ciona. Jih kuring mah lain ngalerewe. Ari kudu diomongkeun mah. Komo atuh kuring mah pernah kapergok jang bantar jeung Nyi Eti teh keur paduduaan di saung anu boga nama Haji teh anu aya di Cikole. Eta mah da bener siga nu barogohan. Nyi Etina katempo lelendean ka jang bantar. Geus we pokona mah. Cek awewe nu hijina. Si horeng obrolan jalma-jalma aweta teh pas kaperangan kadengeun pisan ku Nyi Haji Aisyah. Atuh reuy ngadadak prae Nyi Haji Aisyah katempo beureum. Astagfirullahaladzim. Nah bener kitu si Nyai jeung si Ujang teh. Duh, mun bener teh asa era teuing. Heeh kitu nama da masih lain dulu sakandung biasa teh hade atuh masih Ujang jeung si Nyai hubungan teh. Cek geuntos hate Haji Aisyah. Ari Nyi Onah anu keur masih keneh ngaromongkeun Nyi Eti jeung bantar teu kaaja ngaliuk ka palebah Nyi Haji Aisyah anu kedeumpang. Nyi Onah kaget. Buru-buru manehna ngiceupan mere isyarat kana sejenna. Atuh jep kabehana langsung jarempe. Lar Nyi Haji Aisyah lewat ka palebah maranehna. Nyi Onah jeung sejenna maranggut laranya. Ari Nyi Haji Aisyah anu rada seueul ngan saukur seuri bari tuluy leumpang deui. Nyi Onah jeung nu sairina saling kiceupan.
Poha kadengenya orang ngomong ke Nyi Eti jeung Bantar, cek Ni Sarmi. Sia namanya bukti nama yang dempang bae biasa nama sok some harinya aja depan. Terus kumaha tuh uing jadi era, cek nu hijina. Lah danggeus atuh masih era ge kumaha. Maneh sih mimitina, cek Nyi Ona. Nyi Ona jeung nu sajana jadina silih salahkeun. Tuluy manehna baralik, cak urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan Ambu Suri anu masih keneh dikurung di balai desa. Sampai ka ayeuna Ambu Suri siga anu masih keneh kapiuhan ngagoler dina dipan. Begetak atawa barangep kur ditarenggelan ku jalma-jalma. Harita Ambu Suri keur liburan ku Nyi Eti make cai haneut. Di luar rohangan, jalma-jalma lembur masih keneh pada ngariung. Narungguan teu sabar harayang nempo Ambu Suri dipariksa ku toa kampung. Sedengkeun Bantar katempo keur ngajaga di ruang pantau. Sieun bisi jalma-jalma lembur ngalakukeun deui tindakan anu di luar kawajaran. Ari Ambu Suri sabenerna mah disaprak dirancetan jeung dibalur ku Nyai Eti ge maehna tes geus sadar. Tapi barang rek beunta kadenge kumanehna jalma-jalma masih keneh galecok di luar. Cilaka geuning masih keneh arah ya jalma-jalma gecul teh. Aduh lamun kieu carana aing kudu tetep pura-pura kapiuhan. Lantaran mun aing kanyawan sadar bisa-bisa aing disaraksa deui kumanehanana. Cek kerentas Ambu Suri. Antuk mah masih disadar ge manehna tetep pura-pura kapiuhan. Keur kitu gerapak aya hayam jago jeung hayam bikang anu keur paudag-udag asup ka jero rohangan bale. Hus atuh ku jalma-jalma nu araya di dinya langsung digerebahkeun. Ngan ngaranna ge hayam digebahkeun teh kalah arasup ka rohangan anu aya Ambu Suri anu keur pura-pura kawiuhan teh. Ku Nyi Eti digebahkeun deui. Hus. Tapi hayam nu bikang kalah ngagerapak nyamber kana beungeut Ambu Suri anu keur ngagoler. Ambu Suri nu keur pura-pura kapiuhan reuas. Langsung hudang. Aduh, dasar hayam kelos ya. Cek Ambu Suri. Atuh ger jalma-jalma sarurak. Alah kanyawan bohong sia kapiuhan teh pura-pura bae. Cek saurang jalma. Atuh nu sejenna jadi rame pating cerowok. Dasar bangsat sia. Bisaan sia pura-pura nama goblok teh. Cek nu sejenna. Gebugan deui. Geus jelas eta bangsat, buktina kapiuhan ge pura-pura. Cek nu sejenna deui bari rek nyergel asup ka eta ruangan. Atuh Ambu Suri sasah deui bae ngan untungna Bantar ngalangan jalma-jalma nu rek asup. Hop, wayahna urahan asup. Cek Bantar bari leungeunang halangan panto. Tapi jalma-jalma tetep paraksa hayang asup ngadodorong awak Bantar. Minggir jang, minggir. Awas geus ulah halangan sagala. Minggir. Cek jalma-jalma bari ngadodorong awak Bantar. Bantar lila mah ambek. Yeh, teu bisa diaromongannya. Keluar mah. Cek Bantar bari rada melotot. Ari di polototan kitu ku Bantar mah jalma-jalma ge sarieun tuluy malundur deui. Cek kuring ge salabar. Ulah marahin hakim sorangan keun kakak dipariksa heula ku ketua kampung. Cek Bantar. Dikitukeun mah jalma-jalma cariting teu aya nu wani narembalan. Keur kitu kadenge Ambu Suri ngomong, "Tulungan Jang Bantar, tulungan Ambu. Ambu mah teu rumasa jadi bangsat. Ambu mah kapitnah." Cek Ambu Suri. Ke lah Ambu. Ke ku patua ditarosan heula. Ambu kudah jujur ngajawab sadaya pertarosan patua. Lamun Ambu laras teu janten bangsat. Cek Bantar. Nyaan ujang Ambu mah sanes bangsat. Komo sampai maling ngembe mah. Tembal Ambu Suri. Ngadenge omongan Ambu Suri kitu aya saurang budak ngora anu ngagorowok. Alah, ngaku bae lah ambi hampang. Malah aya bangsat jujur. Cek salah saurang budak ngora. Supahna ge kuring mah teu rumasa. Tembal Ambu Suri. Alah, sumpah. Sok dek naon? Jajakeun tadi nanya deui. Ambu Suri ngauleng can langsung ngajawab. Lantaran lamun padu bae ngomong, kapikiran kumaha bisi maena apes deui bae. Empo Ambu Suri kalah cicing jajakeun tadi ngomong deui. Tuh si cek deweke bohong, ditanya sumpah dek naon embung ngomong berarti nya.
cek budak nu tadi. Nyaan kuring mah teu masa, tembal Ambu Suri. Nya heueuh sok sumpah daek naon? Tanya jajakan nu tadi. Ari jalma-jalma nu saja nangan saukur pating calangir. Kuring mah teu masa jadi bangsat sok lah, kuring mah daek di kuet meong, cek Ambu Suri. Keur kitu, pluk aya cak-cak ragrag ninggang kana sirah Ambu Suri. Ambu Suri leuwas ngagrepak loncat barang celek ka parangan teh sukuna ngijak buntut meong anu aya keur depa di palabah juru. Atuh meong ruwaseun. Langsung ngasada miau. Bade ngarawas kana bitis Ambu Suri, goak Ambu Suri ngagoak. Aduh, jadol teh sia dasar using kelo. Cek Ambu Suri teu sadar ngomong kitu. Atuh ger jalma-jalma sarurak. Tah sia bener di kuat meong. Berarti ayeuna mah geus bukti maneh teh bangsat. Cek jalma-jalma, geus patua teu kudu ditanyaan deui. Buktina mainna sumpah di kuat meong, kontan di kuat meong tah. Cek salah saurang. Atuh Ambu Suri menepias. Aduh, aing bet apes-apes teuing. Nah, aing sumpah daek di kuat meong bet meong di dieuna. Padahal aing teh bener teu masa ngabangsat. Nah, atuh nasib aing teh apes bae nya. Aduh. Cek gentes hate Ambu Suri. Ari jalma-jalma terus kadenge rame bangsat geus kabuktian cenah. Atuh kayaan jadi riweuh. Pok bantar ngomong. Ke sabar. Eta mah bisi bae ngan syukur marangan. Patua, punten ayeuna langsung dipareos bae ku patua supados jelas. Cek bantar ka tua kampung. Mang Gajang, tembal tua kampung. Jalma-jalma masih kadenge reang. Pok bantar ngomong deui. Saderek wayahna jarempeh heula nya. Ayeuna Bandungan ku sadayana kumaha Pak Tua marios ka Ambu Suri. Cek bantar. Cek jalma-jalma tapi satuluina mah kabehan geus caricing. Satuluina tua kampung nyamperkeun ka Ambu Suri terus maehna mimiti mariksa. Saha ngaran anjeun? Cek tua kampung mimiti mariksa ka Ambu Suri. Ngaran kuring Ambu Suri, salaki kuring ngaranna Basura, asal kuring ti lembur luhur, tembal Ambu Suri. Kenaon aya di lembur ieu? Tanya tua kampung deui. Red Ambu Suri ngararet ka Nyi Eti. Nyi Eti ngarti, pok manehna ngomong. Sok bae Ambu jelaskeun saayana. Cek Nyi Eti. Atuh tuluy Ambu Suri ngajawab deui pertanyaan tua kampung. Kuring aya di dieu kulantaran tadina tas menang musibah. Kuring palit di walungan, ditulungan kujang bantar jeung Nyi Eti. Jelas Ambu Suri. Ngadenge jawaban kitu, tuluy tua kampung nanya ka Nyi Eti. Laras teh eta teh Nyai? Tanya tua kampung. Laras patua, memang salarasna kitu, tembal Nyi Eti. Tua kampung ungut-unggutan, tuluy nanya deui ka Ambu Suri. Kunaon anjeun bisa katuduh maling embe? Jelaskeun sajujur-jujurna. Tanya tua kampung deui. Kieu salarasna mah patua. Hari tate abdi tos kenging wejangan ti Mama Kiai Jakaria. Saur Mama Kiai ari janten jalmi teh kedah ibadah ka Allah sareng gaduh amal ka sesama manusia. Nah, kulantaran kitu saparantos abdi netepan lohor, abdi gaduh niat hoyong gaduh amal ka sesama manusia. Terus abdi nguling kampung meliran jalmi anu perioge bantosan. Nya, harita abdi pendak sareng jalmi anu nuntun embe. Abdi hawatos jalmi teh siga nu keripuh pisan. Nya ku abdi disampeurkeun. Teras ditaros, ari jalmi eta nyarios kieu. Abdi nuhunkeun tulung nitip embe. Nya kulantaran abdi karunya jeung tos niat amal, nya ku abdi teh ditulungan. Embena ku abdi ditungguan, ari jalmi eta nyariosna bade nyandak deui embe. Tuluy jalmi eta indit, ari embe mah ditulungan ku kuring. Tah harita kuring langsung ditaruduh jadi bangsat. Tah kuring maleres teu apal lamun eta teh bangsat. Cek Ambu Suri ngomong saayana. Kadang gitu jalma-jalma sareri kagungu ngadengongon Ambu Suri, tapi marehna tetep teu percaya kana omonganna. Ari bantar jeung Nyi Eti saling reret. Maranehna mah percayaeun namun Ambu Suri teh jujur, tapi harita mah duanana ge can aya nu wani nyarita naon. Satuluyna tua kampung kadenge mere pertanyaan deui. Benar eta omongan teh? Tanya tua kampung. Laras patua, abdi mah teu ngabohong, tembal Ambu Suri. Naon buktina mun anjeun teu ngabohong? Tanya tua kampung deui. Hulang Ambu Suri ngahulang deui. Rek sumpah sieun apes deui. Atuh jadina cicing bae. Nampu Ambu Suri cicing teu bisa ngabuktikeun omonganna, jalma-jalma rame deui. Ah jelas bohong patua. Teu kudu ditanya deui. Buktina manehna teu bisa ngabuktikeun. Iya patua, teu kudu ditanya deui geus bawa bae ka polisi eta jalma. Cek jalma-jalma.
ada yang gitu atuh ambu suri ka tempo pias deui bae. Mitra budaya Sunda Pandendengan sadayana manawi sakitu dongeng Sunda anu judulna Ditagih Pati Kuriwa bagian ke-18. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipadarku Pribados. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.